Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu utawi aurat iku arbaun papat. Auratu rajuli sawiji orate wong lanang mutlakon hale mutlak wal amatilan amat pisolating dalam solat iku mabarang baina surating dalam antarane udal waruk batilan dengkul. Wa auratul hurati lan utawi orate wong wadon kang merdeka pisolating dalam solat iku jamiu badaniha sakabeh badane huruf ma barang siwal waji salianti rarai wal kafaini lan batin epek-epek. Wa auratul hurati lan uti orate wong wadon kang merdeka wal amatilan amat ing dalajani bing dalam wong lanang kang weweneh iku jami'u badani sakabeh badane. Wa ing dama harimi halan ing dalam nalika lan mahrome ye hurroh lan amat wa nisailan piro-piro awewe mabarang baina surating dalam antarane udal waruk batilan dengkul. Dina ieu pasal rek nyaritakeun kana oratna jelema. Masih kene ngalajengkeun pasal anu samemehna. Nah ieu orat teh cek syariat agama mah nyaeta perkara nu wajib ditutupan nana dina nalika keur salat. Nya ieu teh masih kene nyambung jeung pasal syarat sahna salat. Di antara pasal syarat sahna salat teh wajib nutupan kana orat. Nanu disebut orat teh cek syariat agama mah nyaeta perkara nu wajib ditutupanana nalika keur urang ngalaksanakeun salat. Jeung aya deui harti nu sejen nyaeta perkara nu haram ditingalina. Al auratu arbaun ari orat teh eta aya 4. Nu kahiji oratna lalaki naha dina keur salat atawa leyanti keur salat. Tah ari eta oratna lalaki mah baina surah wa rukbah. Oratna teh antara bujal jeung tuur. Diriwayatkeun ti Abi Sa'id Al-Khudri saenyana Kangjeng Rasul ngadawuh auratul mukmini ma baina suratihi ila rukbatihi. Oratna jalma mukmin perkara antara bujalna jeung tuurna. Riwayat hadis bin Abi Usas. Riwayat Imam Haris bin Abi Usamah. Dina hadis Imam Darqutni auratul rajuli ma baina surati ila rukbatihi, oratna lalaki teh perkara antara bujalna pikana tuurna. Ari tuur jeung bujal mah lain orat tapi wajib ditutupan karena eta termasuk hiji juz tina tuur jeung bujal supaya nyata makna nutupan oratna. Mala yatimul wajib illa bi bahwa wajibun cek kaidah usul fikih kitu. Perkara anu teu sampurna anu wajib iwalti ku eta perkara mangka eta perkara teh jadi wajib. Ta ieu oratna dina keur salat jeung di luar salat nalika jeung awewe mahram jeung pada lalaki. Anapun ketika urang jeung awewe anu lain mahram mah mangka sakabeh badana eta jadi orat. Lamun manehanana keur di kamar sorangan eta mah kubul dubur oratna teh. Jadi jang manehanana sorangan mah kubulna jeung duburna orat. Ai keur sorangan mah lamun jeung lalaki jeung mahram pamajikan kan nya jeung indung bapa urang mahram kan eta orat lalaki teh ma baina surah wa rukbah antara bujal jeung tuur. Namun jeung awewe nu sanes mah jami badaniha keukeuh oratna teh ngan lamun sorangan di kamar eta mah kubul jeung duburna doang.
Ari amat teh hamba sahaya. Ari amat auratna dina keur salat nurutkeun kaul anu sohe antara bujal jeung tuur disaruakeun jeung lalaki dina pada sirah masing-masing lain aurat. Kitu auratna lalaki jeung lalaki mahram jeung awewe jeung nalika disepen. Ari auratna lalaki jeung lalaki anu sejen eta sakabeh badana. Tanu kahiji auratna lalaki sarua jeung auratna amat hamba sahaya nu ayana di zaman Rasul lain mah teu aya. Ma baina surah warukbah antara bujal jeung tuur. Nu kaduana auratnya pan tadi aya 4. Nu kaduana wa uratul khurrati fi sholati jami'u badaniyah masih wal wajhu wal kafain. Ari auratna awewe merdeka lain amat nu tadi teh nya dina keur salat jami'u badaniha sakabeh badana kecuali masih wal wajhi wal kafain kecuali pameun teu sinareng dampal panangan nepi kana pigelanganana karena dawuhan Allah wala yubdina zinatahuna illa ma dhahara minha. Aranjeun ulah nembongkeun tempat kagindingan aranjeun iwal perkara anu tembong tidinya. Saur Imam Ibnu Abbas eta perkara nu sok biasa tembong teh pameun teu sinareng dampal panangan. Diriwayatkeun ti Sayyidati Aisyah dauhan Kangjeng Rasul la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah teu narima kana salatna awewe anu geus baleg iwal ti kalawan kudung kain anu nutupan sirah jeung punukna. Riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi jeung Imam Ibnu Majah. Ta ieu hadis teh jadi dalil yen sirah awewe jeung pundukna awewe eta teh aurat. Diriwayatkeun ti Imam Ummi Salamah radhiyallahu anha anjeunna tumaros ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atusolil mar'atu fi dir'in wa khimarin laisa alaihi izarun. Nah tiasa awewe salat dina komis jeung kudung bari henteu make samping. Dawuhan Kangjeng Nabi idza kana dir'u sabigon yugatti duhura qodamaiha menang di mana komis awewe anu laer anu nutupan tonggong dua dampal sukuna. Riwayat Imam Abu Daud jeung nashih imam ahli hadis karena mauqufna ieu hadis ka Ummu Salamah. Tapi saur para imam sanajan ieu hadis mauquf eta fi hukmil marfu dianggap langsung ka Kangjeng Nabi sabab henteu aya tempat pikeun ijtihad. Tah jadi lamun awewe mah ketika rek salat teh auratna teh jami'u badaniha sakabeh badana kecuali pamun teu jeung dampal panangan. Nah urang mah geus aya jang khusus salat awewe nya teh mukena bahasa urang nama. Bahasa urang dieu mah mukena, bahasa Sukabumi Cianjur diantarana eta teh nu sok dipake ku awewe teh mukena tanapi murkah. Jadi menyebutkeun komis. Penting nutupan, ieu teh nutupan sakabeh badana kecuali pamun teu ieu mah buka pamun teu mah jeung dampal panangan teu nanaon kabuka ge. Salian teh eta tutupan nya make baju biasa ge ari bisa nutupan dampal suku dampal leungeun mah mangga gitu. Ngan aya lah khusus jang salat awewe. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Jeung ari auratna awewe jeung amat nalika papanggih jeung lalaki nu sejen jami'ul badani sakabeh badana wa ingda maharimiha jeung nalika papanggih jeung mahromna wa nisai jeung awewe deui mabaina surah warukbah antara bujal jeung tuur. Awewe merdeka lain amat ngabogaan 4 aurat. Hiji nalika jeung lalaki anu sejen sakabeh badana. 2 nalika jeung mahromna jeung awewe anu muslimat jeung nalika sorangan disepen eta antara bujal jeung tuur. 3 nalika jeung awewe anu kafir eta perkara anu henteu tembong nalika
gawe ngaladenan jeung nyumpunan kabutuhanana. 4 nalika keur salat nya teh sakabeh badana iwati pamunten jeung 2 dampal panangan. Ari auratna amat mah aya 2 sakumaha nu geus diterangkeun saur Syekh Umairah. Sora awewe lain orat nurutkeun wajah anu soheh kusabab eta teu haram ngadengikeunana salagina henteu sieun fitnah jeung salagina henteu dipake kangeunahan kalawan sorana jeung teu batal salatna kusabab ngadenge sorana ku lalaki anu sejen. Namun eta awewe bedas bacaanana Nihayatul Muhtaz dina kitab nantinya Syekh Umairah. Eta oratna awewe anu merdeka jeung amat natkala ayeuna papanggih jeung anu sanes mah jeung lalaki anu sanes sakabeh badanna. Ari jeung mahramna mah jeung mahramna awewe jeung awewe deui tau jeung salakina eta mah antara bujal jeung tuur oratna teh kitu tanya. Eta tentang perkawis aurat nu jumlah aya 4. Oratna lalaki mutlak ieu mah jeung lalaki wungkul jeung amat jeung hamba sahaya dina nalika keur salat antara bujal jeung tuur. Oratna awewe anu merdeka dina waktu keur salat sakabeh badana salian ti pamunteun jeung 2 panangan. Oratna awewe jeung amat nalika papanggih jeung nu sejen mah nalika papendak jeung lalaki nu sejen sakabeh badana jeung nalika jeung mahrumah antara bujal jeung tuur. Wallahu a'lam bishawab.